Asep. Oh, Asep. Si Asep teh nya. Aduh. Ya mah, punten salah aja. Kamaranya geus tara kapanggilan gawena. Duh, belang betong, pagawean teh kulit, main game. Iki mana? Duh wae tukang. Ya, abi kanu pantunnya, kanu kolot panjang Pontianak. Sakira iya. Deang-deang. Kolot mah jadi bujang, anak mangan senang-senang. Aya deui, aya. Benar. Coba. Aya deui. Nyian limun ku cai ata dibalut ku sawang beureum. Sok rajeun mun naik di tita bagus ku rawon haseup. Didinya begitu teh. Aku. Nah, Kang, tadi kadengen aku kami gura-gura kasih Asep. Usaha nu kura udah asem teh, eta teh ka kami. Jeung deh Kang cicing di imah teh capek, teu senang, kumujung resiko diberean mah. Muara raja dijajan, narik kolot kabejakeun, mun raja aya di imah popolotot ngajakeun. Kembang sangka dibengketan, teu hilap jeung nu kolot, teu suka dibaeudan pulangkeun kami ka kolot. Mau balik pura mau oi mah. Akang popolotot, akang mangan kitu sote ngajeun. Dia tuh melondak ka dia. Sok ebak ka Bandung, sok erek nyaho nanjakna, sok erek anu punungna, sok anu rek nyetakna. Yeuh dengekeun pantuna ye. Nginjem dulang anu kolot, nah peda ka Semang, mun anjeun ulang ka kolot. Si Asep bakal kumaha? Tuh datang si Asep mah. Adio jang, adio. Tuh tingali. Uniknya uniknya. Aliran. Garut teh asa poe. Beda jeung di Yo, atasnya. mana tingali tah. Geus sang. Nuhun, Pak. Yo, tingali. Batur mah ngaliluan, maluludan, nah hari ujang tengiluan. Teu ngarti nu pikeun jadi bapa mah. Naon dari Bapak? Bapak nih ya. Geura dengekeun. Bapak nih ya. Batur mah cicing, muludan ulin di buruan, pasangan tiluan-tiluan, batur intihan muludan, nah dia tengiluan. Terus ieu bapa mau nang surat di sekolah. Surat naon dari Bapak? Ya dengekeun. Tangkal hoe cagak 2 dipake nalian domba. Unggal poe ka sakola naha absen bet loba. Ada ya. Sapatu salahna wiru. Tinikna ku jarum kecil. Moal gitu salah guru ngadidek budakna teu hasil. Itu ada mah teu salah. Moal pati-pati jadi guru mun teu bener ngadidik jeung ngajar mah bae meureun anak urang nu salah tong maka nyalahkeun batur geuraya. Sameme ngagelarkeun kasur sama heula meh rine, sameme nyalahkeun batur regap heula diri mah. Yang dengekeun deui paeus. Moen Bapak mah sok gampang nyalahkeun ka batur, ari diri Bapak teu dipariksa. Kieu geurapa? Piring pisin diragaji, hayang luhureun gandan. Abi izin tara ngaji, ururan muludan acan mayar. Oh siap, aya deui Pak. Asa kasindir. Ngahep bawa duiten. Balina kalapak kere. Pongan absen loba absen, pongan Bapak teu marire. Bang Bara jeung kala jengking ngarasa kebon salada hampura bapak anak king rumah sa bapak anu salah. Emang benar. Ya ada ya stasiun Kadungora batana bilik diukir. Telulucon pura-pura bapak lek babalik pikir. Bohong. Singapura kan. Bohong. Tos jam
tempe penonton. Satu. Terus. Singapura kadungara di batu ku batu marmer. Hampura bapak hampura lamun kitu asep rek bener. Tumpan Aryan jadi anak jeung bapak bener maka urang mentak jadi tiis pikiran tiis hate Gusti sing maparin ka urang sing maparin karidoan ka urang sadayana. Bae tadi disenggoan ge. Mana ya tuh jangan asli ka dieu. Weh, si Pak Ustad Hasbi. Penonton kumaha rame teu? Wah pikaseureun teu? Wah geus mah balik. Penonton hapunten nya masak we lawe ena mah jeung abi. Gunung gontor sakunya repegat si pai amit mundur si kuring pade paturan saninten kuasa ninten salah di parak hapunten abi hapunten pilih aya kalepatan dadah penonton tepang deh engke di drama sareng di tahun payunnya. Oh